meresan susukan anu diruksak ye susukan teh kudu nyieun ka DMP sabab eueuh anggaran jang ngomean susukan anggaranana aya jang ngaruksak kaharti teu ari anggaran ngaruksak aya ari ngomean eueuh tapi da ulah kitu ieu teh hareupeun imah maka meureun diomean kudu boga imah keun we tukang ngaruksak mah meureun da geus kitu kabiasaanana. Nu paling penting doakeun mudah-mudahan ieu susukan bisa lancar deui sakitu.